Ari ikhlas teh nu kumaha? Ikhlas teh nyumput ibu teh terang. Ikhlas mah mung uningan teh Allah hungkul. Ari urang teh ibadah ikhlas antara pintah duka. Nemawi lamun urang hoyong kana predikat ikhlas. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pek anjeun ibadah tepikeun ka yakin, tepikeun ka maot teh tepikeun ka ikhlasna. Aya carana hayang ikhlas teh. Hiji, urang hoyong ibadah ikhlas teh diatur ku ajengan ku ulama teh. Mimiti dina niat heula. Niat mularas heula. Bisi urang teh niat lain karena Allah. Abdi teh Gusti anu karapat. Abdi teh Gusti seueur sametan. Abdi teh Gusti murah kali can payu-payu Gusti. Dipasian ajaran ku ajengan teh amalan-amalan tetep lillahi ta'ala. Usolli sunnatan litas non liqada iddayin. Sunnat rakaataini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala we. Niat abdi salat 2 rakaat hayang punah hutang Gusti karena Allah Ta'ala. Tak aya Allah Ta'ala mah eta ikhlas keneh. Lillahi ta'ala. Da sok dinamian geuningan ayeuna mah. Dasarna mah teu kedah dinamian teh sabiasa usolli sunnatal hajati lillahi ta'ala. Cekap kitu oge. Ngan hayang ngagelegerkeun we urang mah hayang puguh meureun niat urang teh. Janten lamun lillahi ta'ala hoyong ikhlas we niat heula di awal karena Allah lillahi ta'ala niatna. Di mana hoyong ikhlas nu kadua sirrul amal. Mun amal teh kedah disumputkeun ulah ditembong-tembong nyapikeun urang ucan bisa nembongkeun amal jeung nyumputkeun amal teh eta teh cantang tos jalmi anu nembongkeun amal teu ikhlas, cantang tos jalmi nu nyumput amal ikhlas cantang tos. Tapi kangge urang karek diajar mah naon sumputkeun heula amal teh. Tapi mun tos nya sama bisa jadi urang amal teh karena Allah. Sapertos Imam Fudel nyebatkeun tarkul amal al amal li ajlinas syirkun tarkul amal li ajlinas riya. Ninggalkeun kana amal teh eta teh riya, tapi amal karena manusia teh syirik eta teh. Ibu kapangaosan naon ka ngaji bisi disebut ria tengah we. Naon berjamaah era utatangah sieun disebut ria. Tah eta kalimatna sieun disebut ria disebut naon? Erna ku manusia ria nu kitu. Tapi lamun amal karena manusia eta mah sia deui sirik nu kitu mah. Janten lamun aya karena manusia dina amal urang eta teh teu aya saena. Karena Allah sirrul amal janten cantang tuh jalmi nu nembongkeun amal teh ya bisa jadi dina hatena mah Gusti abdi teh amal ieu teh ngarah dicontoh ku batur teh. Sugan we disebat tahadus bini mah abdi mah dacan tiasa Gusti disemputkeun heula we amal teh tiasa kitu ngan pikeun urang hoyong tiasa ikhlas mah ngawitan sirrul amal. Nyata sumputkeun